Bismillahirrahmanirrahim. Merauke Ubudiyah halaman 67. 67 kalimat luhur. Walau aradallahu bika khairan. Qala al-musannif rahimahullah, walau aradallahu bika khairan la yusirruka labasoroka biuyubi nafsika. Walau arada jeung lamun ngersakeun saha Allah Gusti Allah bika ka anjeun. Alba'u ariba eta bimakna lami kalawan makna lam. Kama fi ba'din nusahi di kasakumaha dina sebagian naskah. Laka lapad laka bilami kalawan ngangge lam. Walau aradallahu laka gitu di sebagian naskah mah. Duh, lamun Allah ngairodatkeun laka pikeun anjeun khairan. Kana hade labasoroka yakti Allah nembongkeun memperlihatkan Allah ka anjeun bi uyubi nafsika kana pirang-pirang aib diri anjeun. Moal sibuk ku ningali aib batur, sibukna ningali aib sorangan. Paru iyatuka mangka ari ningalina anjeun nafsaka kana diri anjeun bi ainir ridho kalawan pandangan ridho eta goyatu gobawatika puncakna kebodohan anjeun. Aikillati patonatika tegesna saeutik kapinter anjeun. Lamun dina hate selalu mengakui wae, selalu mengklaim bahwa urang teh leuwih alus tibatan batur. Bahwa urang teh leuwih nyaho tibatan batur. Berarti tepati apal kana dirina. Teu apaleun teu wawuhan eta ka dirina. Sehingga aya bahasa geuning man aropa nafsa faqad aropa robba saja manu apal kana dirina bakal apal ka pangeran. Lah loba jalma termasuk urang lah teu apal kana diri urang sorangan. Anu katempo teh baturun katempo teh. Wa muhlikin gobawatika wa muhlikika jeung kehancuranna anjeun. Wa aksarul khalqi jeung ari geuning dawu musannif wa aksarul khalqi jeung ari lolobana makhluk mah eta jahiluna. Teu nyaraho alias bodoh ieu aksarul khalqi bi uyubi anfusim kana aib dirina ieu aksarul khalqi. Yaro ningali saha ahaduhum salah sahijina ieu makhluk alqada kana cileuh bi aini akhihi anu aya dina panon dulurna ieu si ahad. Wala yaro bari teu bisa ningali ieu si ahad al jaz'a kana palapah fi aini nafsihi anu aya dina panon pribadina ieu si ahad. Paman jadi atuh sing saha jalma aroda anu ngarepkeun ieu si man aya arifa kana yen nyaho ieu si man uyuba nafsihi kana pirang-pirang aib dirina ieu si man palahu mangka eta tepikeun si man arbaatu turukin ari opat pirang-pirang jalan. Aya opat cara supaya urang bisa nempok kana kaaiban urang. Al awalu ari nu kahijina eta aya jelisa yen diuk anjeun baina yadai syaikhin di hareupeun hiji kolot basirin anu bisa ningali bi uyubin nafsi kana pirang-pirang aibna diri urang. Kulo daek ngariung nyamperkeun kolot anu apal modal ka diri urang. Ulah dijauhan teh. Urang apal ololehona maneh mah. Pan kolot bakal kitu kita ngomongna teh. Sehingga timbullah diri urang teh. Naon atuh make jeung ngarasa diri leuwih bisa. Da batur arapal modal. Muttaliun anu ningali ala khopayal apati kana samarna pirang-pirang bahaya. Wayat tabi'u jeung nuturkeun ieu syekh isaratahu kana isyaratna ieu syekh fi mujahadatihi dina meranganana ieu si jalma Ka dijelaskeun pan disebutna ge kolot mah legok tapak genteng kadek. Ulah kena ngarasa jadi tokoh agama
tapi di dinya teh loba kolot, hargana kolot, hargana dari segi pengalamanana da pengalaman hirup teh aya di kolot tuh. Entong ngarasa diri bisa kana hadis, bisa kana maca kitab tuh. Begitu babarangan nyamperkeun babarangan jeung kolot, maka hargailah bahwa orang tua eta teh duh legok tapak genteng kadhe boga pangalamanana. Ulah nyebutkeun kolot kapoe tuh. Tah, saya tak ada kolot ya, kolot kapoe, jadi gitu. Asani ari nu kaduana eta ayat luba yen neangan dia si jalma sodikon kababaturan sodukon anu selalu benar, basiron anu ningali, mutadayyinan anu beragama, nyantri lah. Payan sobuhu mangka mancegeun isi jalma hukaya sodik rokiban karena sebagai anu ngarejengan ala nafsihi kadirina ieu si jalma liyulahidho karena supaya memantau ngalirik ieu si raqib ahwalahu kana pirang-pirang tingkahna si jalma wa afalahu jeung kana pagawean eta jalma. Jadi kurangan monitoring tuh carana hayang katingali aya urang teangan hiji jalma anu bener tuh jadikeun sebagai monitoring hirup urang. Sampereun na kolot tuh ya abdi sok dititah wae mapatahan tuh abdi sok dititah wae pidato cik pang monitorkeun lamun aya anu salah wayahna kudu daek ngageuing abdi. Da abdi teh disebutkeun ustad teh ku jelema anu teu apaleun. Da nu apal modal mah moal disebutkeun ustad. Inung abdi ge tara nyebutkeun ustad ka abdi, da apal modalna soalna mah. Jadi sampeurkeun jalma anu komentarna selalu benar. Entar disumput-sumput. Nah, ngomong ka eta jalma, ciklah pang monitorkeun abdi. Ieu lamun aya salah pang benerkeun, pang geuingkeun. Nah ngaranna ge jelema bisi dijalikeun abdi teh. Dia mah embung di papatahan teh. Dia teh kala kamalikeun di papatahan ku kolot ah nyaon-naon kolot eta mah kolot kapoe cenah. Pama kariha min akhlaqihi wa alihi pama mangka kana naon bae kariha anu ngewa ieu sodik min akhlaqihi tina akhlakna si jalma wa alihi jeung pagawean si jalma wa uyubihi jeung aibna si jalma batinah anu jero wa dhahirah jeung anu dohir eta yunabbihuhu ngelingan ieu si sobat ieu sodik hu ka si jalma alaihi kana eta ma kariha sehingga teh dialingan mata kulah kagok lamun aya budak ngora atanapi tuh kolot mah wajar sih mere tuh mere peringatan mere pepeling wajar entong ningali oh eta mah da ku batu ge sebutkeun ajengan dari salah mah wayahna kudu panggeuingkeun entong serap ku ajenganana dan disebutkeun ajenganna ge da teu apaleun teh apaan ajengan jeung kiai anu sabenerna mah lamun diakui ku saluhureun kakarek pantes disebutkeun ajengan jeung kiai teh tuh modal profesor we atanapi tuh anu di wisuda tuh mahasiswa teh di wisuda teh ku saluhureun lain ku sahanapeun hoyong jadi sarjana teh diakuina ku profesor ku doktor ku saluhureun jadi ulah waka kepedean lainna ku budak TK disebutkeun ustad mejeuna ya tuh jadi cek budak TK tuh ustad teh wasalisu sareng ari nu katiluna eta yastafida yen ngalapaidah ieu si jalma ma'rifatan nafsihi kana nyaho ka dirina si jalma min alsinati adaihi tina pirang-pirang lisan musuhna si jalma ambil paidah kumaha komentar anu teresepeun ka urang musuh urang kumaha komentarna sabab manehna bakal ningali teh kagorenganna wungkul anu teresepeun ka urang mah taya teh kudu atoh dicaritakeun kagorengan kudu teresepeun teh supaya bahan introspeksi. Pa inna aina sukhti mangka sanyana pandangan benci eta tubdi bakal nembongkeun ieu aina sukhti al masawiyah kana pirang-pirang kagorengan. Illa anna tab'a kajaba sanyana ieu tabiat eta majbulun anu ditarik ala takdzibil aduwi kana ngabohongkeun musuh ngan pedah watak jelema sok kitu
lamun dikomentari ku musuh anu goreng teh saya teh mah ngewa we ka urang pan gitu padahal mah kuduna ditarimakeun nuhun di bejaan. Wa humila jeung dibawa naon qauluhu omongan musuh alal hasadi kana hasud walakinal basir tetapina ari jalma anu boga mata hati eta la yakhlu moal kosong ieu al basir anil intipai tina ngalap manfaat bi qauli a'daihi kana omongan pirang-pirang musuhna ieu si basir. Nyata musuh teh termasuk jalmi anu tersebut. Ar-rabi'u ayu khalita wallahu a'lam.